tancep dina mangsa kapungkur bapak ratusan tahun ka tukang dina mangsa bapak keur leuleungan jeung jisim abdi bapak abdi si dawa si aka cepot jeung si gareng mak mah jauh keneh teh acan aya bedi tueun zaman dinosaurus nya atuh heuh tah harita bapak geuningan keur apruk-aprukan jeung jisim abdi inget keneh poe Rebo waktu pecat sawat jam 10 isuk-isuk dina hanapeun tangkal kalapa bapak abdi si aka cepot si gareng maker nyangan unur-unur kapan harita bapak kungsi sasaruran kumaha kungsi sasauran kieu bapak teh jang ayeuna cenah urang teh nyang sara maneh ayeuna urang leuleungan anyang sara maneh engke mah cenah jang dina waktuna si lain teh bakal menang bagean bagean naon sabab sabenerna upami lamun mana hayang apa jang bapak teh lain urang dunya tuluy lamun mana hayang nyaho sabenerna teh bapak teh urang sawarga maniloka saur bapak kapungkur engke teh maneh teh bakal menang bagean menang jatah tuluy tah di si abdi teh bade naroskeun bener ieu teh bapak teh urang sawarga nepi ka ayeuna nepi ka sangsara nyang sara maneh capek teu dihargaan pak kudu tetangga teh dihargaan da jelema ayeuna mah ngahargaan teh lamun mobil loba mobil kakara dihargaan lamun loba mobil kakara dipika serap lamun loba duit kakara dihargaan mode kuring mah mode kuring teh boro-boro dihare-harekeun we geus bosen aing jadi jelema sangsara teh nah benar bapak teh urang sawarga doh karak ngarti meureun tuh tong dianggap da bala wadul urang sawarga kumaha katempok sia baju ge tigableg oh si laing teh kitu jang sumohon heug atuh ai kitu mah naon bener da baik teh urang sawarga ya wadul wah nya oge cicing laras lain urang sawarga wungkul sabenerna sawarga maniloka teh nu aing iya sawarga maniloka nu aing aya beas nganyuk cicing jadi sawarga teh nu bapak nu dewek hari ayeuna tah dewek teh boga dulur dewek teh opat sawai hiji sang hyang ransasan geus maot teu aya kadua dewek baheula mah di sawarga ngaran aing Ismaya isna teteh tuluy katilu adi aing si Togog kaopat Batara Guru tah eta teh adi aing tah sawarga teh dititipkeun ku aing ke Batara Guru doh mang si laing oh jadi eta teh Potipati Jagatata teh rai bapak adi dewek jadi eta teh raja Triloka Aitri Tri teh tilu ari loka teh alam jadi ngarajaan tilu alam doh alam naon wae alam peti pira ngajenok ngajenok lain alam bah dukun hayang dibanting wae rajin wani ngarempug serang saurang Tri teh tilu loka teh alam hiji alam sawarga kadua alam Madyapada alam kajinan katilu alam Marcapada hiji alam sawarga dua Madyapada alam jinnya katilu alam Marcapada nya ai Marcapada teh heuh dunya anu dipingpin ku Otipati teh bener berarti
ieu dunya teh dipimpinna ku Adipati bener. Nah lamun laras ieu dunya dipimpin ku Adipati widian Pak jisim abdi bade manca ka sawarga. Uluh sia anjir goblok sia naonan teteh naon sia teh boro-boro ka sawarga sia goblok ka manirancan gilinglung si tadi. Bener-bener teuing sia teh segala hutang wah naon cai we inu meh kumane nu usaha nu dagang belegug sidik keur riweuh cai we eta teh nu dagang karunya ai jang hampura jang aing keur amek ye hampura pek jang lamun teu payu pake mani we ku sia eta teh babaturan dewek tukang jahit si Junaid deh buat Teing Ahmad tah jadi selain teh idinan abdi ka sawarga naon sia teh naon-naonna mah kumaha abdi we di ditu rek nyerakeun aing nah da abdi mah teu nyerakeun Bapak Widian abdi ka sawarga sakitu dah lain atuh sagawaya ye ka sawarga teh teu sagawaya sia ulah disaruakeun asup jeung ka WC ulah disaruakeun asup ka terminal goblok si teh ka sawarga teh daya aturanana naon sing atuh lah segala ditemalan udah kadenge ku aing tarik celilentaheun si Akang mah tuh da aing mah celilentaheun ini naon jadi sila itu ka sawarga bade ka sawarga aing nu erana deres ya dititah ku aing ke pijana moal imah pribadi pantas ayeuna sadala ku alo nepungan emangna di sawarga montong gablek naon sia ka sawarga kan gablek naon ka sawarga teh oh Bapak Hariwang ya heueuh boga tablet sakieu we teh abdi Bapak upami Bapak Hariwang ka abdi sakieu we teh abdi mah naon ya naon sidawala boga bekal ka sawarga heuh naon sakieu we teh abdi mah naon leuleus Bapak ayeuna tingali sinetron api-api geus ieu api-api nyaho Bapak api-api supaya sidawala dipikasieun ku abdi moal geus kolingan geus teu aing mah teu apa leuleus jang wadul sanewara geus kolingan geus kolingan aing nyaho geus sia teh geus kolingan nya nyaan jang leuleus aing mah nyaho lah sok salamun bener cageurkeun deui trik teh kumaha Pak percaya jang damang Pak ulu wadul obat teuing Kakang Semar eta teh leres mah leuleus mah doh wadul dianggap cing sok ka aing hayo ka aing bener sok tapi mau dicageurkeun deui bae sok sia teh nyaho aing leuleuskeun aing hayao lagi mau leuleus kabina-bina teh aing ngembung ditipu kudu ge patut mah mumul bener sok leuleus karasa waratah mau dicageurkeun wala cageurkeun anjing dak mah mau dicageurkeun deui moal rame wah aing wala lamun aing kieu moal rame sedemi alo aing karasa raja wah leuleus aing bayar hutang engke setengahna aing leuleus teh walangan aya nu heuras naon curug karasa wala benar ya cager astagfirullahaladzim
akang. Doh, naon Kang? Tadi aing. Doh. Muah. Muah. Tuh. Kau nyium cerita mangko utah. Bade ngawedian. Jang dewek mah mau ngaidinan ku masih laing we cu. Ma, Kakang Semar keun antep mah. Aneh si dawala bisa kitu. Didoakeun ku kaula, ku emak dawala didoakeun cing salamet. Mudah-mudahan anjeun cing salamet di ditu dawala didoakeun ku emak. Nuhun emak. Omat jang kudu balik deui ka dieu. Nya atuh mah. Omat Kakang Semar antosan Kakang Semar. Doh. Beres. Didoakeun ku Meng. Anjir ulah. Gelo aja eta ilmu nu buka kitu ulah. Bisa ti mana? Anjir dawala nepi ka lulus aing satulang sani. Aing ilmu di mana sih teh? Aing nyaho sih teh puasa Ramadan gitara. Bareng yang ngakodin. Apa ngagodin teh bareng jeung aing sih teh. Batal teh. Kari-kari sia bisa kitu aya we da. Lamun aing boga ilmu kitu dawala. Kumaha tah Kang? Aya awewe ngaliwat kulis neng bogoh ka abdi Tuh. henteu bener teu bogoh neng henteu lulus neng kupra Katai. bawa ku aing Bawa ke mana Kang? kanu poek Rek di kumaha? rek di kumaha sia jadi cangan ku aing karunya poekeun mata gede jabah kayak gitu dah goreng sia mah ieu na dola muasa nu bakal bebela ka maneh iwati aing nyanya tuh kudu ngabela ya ieu teh negara urang teh negara anu berbirokrasi wayahna sih kudu bebejala ka RT ka RW Kudu. nya pasti atuh kaituna ka negara amarta ka ratu negara amarta pasti ieu kerek bebeja kayu ka Prabu Yudhistira bisi dedeupeun oh tak itu bejaan RT maneh rek ka sawarga siap aing dawal nu bakal ngabelana bebeakan aing dawal demi maneh Beres. demi Allah aing Gitu atuh. di ayeuna aing ngejin baligo ditulisan adikku dawala Iya. akan pergi mendukungmu Iya. Dukunglah. dukunglah ketik reng sepati Iya. tenang dawala aing nu bakal ngabela maneh saha nu ngahalangan lamun RT ngahalangan maneh ku aing disatena ge Ah. saha-saha lamun juragan Yudhistira ngahalangan aing nu ngamukna tampo sia dicarek aing ngamuk nu bekerja Oh. bener demi Allah aing Percaya. ngan omat eta leuleus ulah dipake di aing Ulah ripuh. lain naon goblok aing leuleus bener ieu teh atuh kecuali lamun baung teh aing mah baung Padebageun. aing jaina rek salat kakara arek lumayan ya tuh aya niat oge daripada henteu diajar salat atuh teh ayeuna ulah naon teh ulah ningakeun syariat dan di dunia mah moal pasti syariat yang hakikat Nya. disebut jembatan telah menincak kuta ieu jeung kuta itu cendekna dunia akhirat syariat yang hakikat lahir jeung batin teh kudu dipigawe dawala bener kewajiban salat teh wajib Wajib. kayak di akhirat nu bakal ditanya ditakon teh lah teh salat nah heula bener dawala rumasya aing teu bisa salat dawala pang diajarkeun ku maneh Teu bisa tah. sok diajar teh ayeuna nya makmurkeun masjid Teu bisa ngisian. ulah tempo minta sumbangan masjid unggul paloba-loba teh aing geus jeleg masjid ngajengleng jarang nu teh salat berjamaah teh komo ari subuh mah Nya. kadang-kadang aki-aki we jeung incuna kitu ge incuna menang maksa Menang manyur. bener dah wala disangka mana dah wala rek sawarga dah wala rek melu iya dong Oh, harus atuh. masa aku tidak ikut ke sawarga aku mendukungmu dah wala tenang ada yang mengganggu kepada kamu aku akan gibas sesuai dengan peraturan yang berlaku Naon tah? siap akan beres hayu urang kamarta tuh KRT heula siap ayo iya
naon Kang adi aing nepi ka kitu aing nu macem-macem aing edan-edanan beres sebab aing percaya adi aing itu adalah seorang kapinis kapiten meureun kapiten nu poho tenang kawala jeung aing hanya beja tina sajengka jadi sadepa nya Kang Dias tina sadepa jadi ngalegaan deui dawala teu can dugi ka karaton Amarta ai beja mah parantos dugi geunyileung di Amarta yen dawala bade ka sawarga Maniloka atuh ieu Prabu Yudhistira Raja Amarta ngutus Arya Bima lan Gatotkaca nyaeta kanggo mermanakeun malahan kedah dicaram ni dawala bisi leres ka sawarga margi dawala salaku warga nagara Amarta anu bakal ka sawarga bilih ngaruntrageun wibawa jeung komara na nagara Amarta atuh ieu Bima nafsu anu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan kairing Raden Gatotkaca nyata bade nyerek dawala dua tot Kangjeng Rama wayahna pangi si dawala ponaran ku sia wa kejeng wani-wani hayang asup ka sawarga tasiedan paehan pot sae mangga Kangjeng Rama aya beja si dawala rek init ka sawarga Maniloka wah laras pun puntang pun banting koe sia edan sia Iya tanah heratku Wih nuhuma Jamban ku ilmu wayahna ku sia carek tot di mana benang si dawala carek pangi jeung si dawala sae Kangjeng Rama tengah gugu paehan sae banget sengkanglah kaedanan Hurung Herang mencrang Uhur gunung Sumirat lir Cahya bentang Bapak Dokter Asep Sasan pulang Goyang kata angin Gawas anu
pas ini di reka-reka pas kalian rejeng kusawangan moga cangaki depi asih Mikaeli ngan ukur pake paminti duh tengah Katasan Gatot kaca weyan kiri katasan Gatot kaca weyan ingkang samia mengadeg iya lawan Arya Pimalan Gatot kasanapsu nu ngakuduk-kuduk amarah teu kawadahan ngadangu yen dawala pade kasawarga Maniloka abayang kusia dina otak Sinawala marukana meureun sawarga teh warung remang-remang marukana warung kasreng kabayang kusia leres nama dewaji nu matak aing hayang pangih jing dikeuna jeung Sinawala naha make jeung init ka sawarga betra iya ge barang ieu Raden Gatot kasalan Arya Bima nuju ngabedega di satengahing marga di katebihan ieu dawala tarantos kuningnya yen anu dipayun teh nyaeta dunungan anak anjeun Arya Bratasena sareng Raden Gatot Kaca iya naon tingali kabeneran Juragan Bima aya di dieu leu nah itu geuning kabeneran urang ieu urang bebeja aduh besok jadi heula sekalian ka itu bijakeun aing teu milu korek ngadukung agan saha agan saha sadot weh meninggalkeun Kang Cilama saha Sinawala teuing haresya ayo datang nirata ngademan datang nirata ngademan aduh ewuh mangkulingandra nadenira berjuang kuat kehadiran pilari ridho pangeran semakanya panjenengan Gusti Bima alah udah agan aya beja syare ka sawarga bener sahur saha aya beja syare ka sawarga bener aduh nuhun atuh agan parantos uninga mah jadi bener sumuhun edan alah karena tuh
alah Nolong sudah. Ngerakeun aing. naon dari agan Aing we nama. aduh agan sakit agan Modal. agan kesekedap kakedap Nun, kadieu cenah coba jeung juragan Bima rek naon? rek mere ongkos Ya beres. Agan, pada hamat tong kikituan agan siap. Nah, asya mari ongkos mari pereup goblok sini. da kudu sarua atuh kuring digitik kakak digitik Naon masalahna? pedah wing ka sawarga Agan, usia dititah demi Allah agan dicarek ku abdi magan. Ulah da wala. Ulah si teh bisi ngerakeun kadunungan, tagan tuman siksa tuman. itu jadi kieu ieu teh engko rek ngadukung Sieun aing goblok teh. Mana we nu jago aing pindah ka dieu. Gimana we nu ieu jelema luak leok teh nu kieu ieu tepung pamadegan Sarwala jeung sia-sia. Agan abdi mah teu agan, abdi mah dia ngadamping hungkul. Bisi pun adi gelo. Jadi bener saya rek ka sawarga. Sumuhun naon sia? aya taroskeun we agan Montong sia. Ulah disarwakeun jeung asup ka kios. Asup ka sawarga teh. ada abdi magan bade wajar atuh abdi bade ameng ka sawargana teh kenging Ulah. Silaturahim ya, silaturahim mah ka aing lain ka sawarga. Ulah da wala, cinya da wala. Cinya. nya naon Sia ini ka sawarga aing ke bawa. moal agan atuh moal apa abdi mah sok nyalira ieu mah Aing nyalira kumaha? Apa sia teh warga negara Amarta? Aing aparatur negara berarti sia lamun ilit ka sawarga aing nu bakal kabararaman ku para dewa. pasti ulah ku abdi ge kan digitukeun kan digitukeun ku abdi teh Cicing sia. ieu pahlawan kapurangan teh nu kieu ya kitu tah aya nu gagah milu kan nu gagah penjilat dasar oh da aing meresep atuh ngajilat heuh niuni orai jelema kitu teh ular berkepala dua teh ya ka itu ngomongkeun ka dieu ngomongkeun bener tiga si tahun sia teh ya boleh tukang kenang gitu bisa Kurang ajar serek ngaku gua apa moal? moal tiasa agan Edan. Tot. Punten. Apa gai? nya terang Saha? juragan Anom Salah kunaon? panglima lurah tamtama negara Amarta keamanan negara Saha anu ganggu keamanan negara kaula nu bakal nyangkalak kadawa. anyok kagantuman geratuman lah geuleuh aing boga di kitu teh banggo nyagan kaleket keureun Bina-bina teuing satengah gugu ka aing. Awas ya ulah. wal kapok Rek gugu apa moal? moal tiasa agan Kurang ajar sakali deui sia. Rek gugu moal. moal tiasa Edan. iya Bima Cing nganaba. iya Bima Cing nganaba. nafsu kang kagila-gila kang kagila-gila iya lawan emang gedang rasaning ati Kurang ajar sadepun puntang pun banting. Edan. Agan, abdi mah tong dicacanak, agan. diwas tuh
Abi mah tong dicacanak agan, abi mah ampun sarwana siapa. Ye. Naon akang? Agan, abi mah tong dicacanak agan. Keduanya. Tokel. Halo lah, aduh siapa lah, aing mau disiksa dulu lah. Balik lah, aduh aing. Ayo Captain mah Dokter Heri Pakai desa, mereka kuku kain. muat biasa kan Pun puntang pun panting boy. Iya. Wes. One. Tiwas Yang sudah wala tinggali bobo pejet lo. Aduh, adik aing disiksa, aing bisa kumaha, aduh, ini kekejetan ya aing. Da aing nu ripuh nama aing. Kurang sia. Kurang. nya dititah hudang-hudang Wah, Edon sia anjir. kuat gitu eta. Goblok anjir. Wah, Si dawala teu naon dulu. Anjir. Adik aing atuh. Aisyah teu naon. nya teu nanaon kata wisna teu nanaon Edan sia. Tadi sia. Ulang ka dieu. Woi. Dek panting dening gelang cantra kirana. Ieu gelang cantra kirana ditengekeun kana batu ancur kana sagarasaan. mangga Iya. What? Iya. Modar. teu acan kuat. anjir Goblok sida wala deui. Kitu-kitu teh mah miki mosi adik aing. Malaysia. Kerel-kerel itu. Dek tusuk dening kukupan sanaka. mangga Iya. Tiwas Alden Modar. teu acan Siedah. Kuat cek itu. Edan. Ditegulan edan ieu. Tot. Bagian sia tot. Aluk meureun Wah! Wah, anjir. Muah. Muah. Bleh. Aku mendukungmu. Anjir, aku mendukungmu. nya saya tahu Goblok. Iya, iya Punadi. Punadi. patak bener Anjing. guys Gelo da wala, mana anjir yang mun buka kitu euy. juragan Bima eta mau mane dik Iya, rek nurut ka aing. eta ku mirip teh hai meuni jiga aing teh atuh Bener sia moal nurut ku aing titah ulah ka sawarga. Hah? mengalakan Dipodaran ku aing, dipun puntang pun bading. Iya, yes. Wes. bintang dari langit cokak Ya, bab. Dari akang. Pogo daeng teu gelo goblok si deng. Pandita Pada Beka. nyurakan aing. Iya, yes. Modar. teu acan Iyoy. kaget Bima mah kitu Iyoy. Adisya. cek sa si juragan Bima siang nyamperkeun nih bade naon kan Dek banting dening gelang doble. gelang candra kirana kembali daeng hubungan doble Ieu gelang ditengekeun kana piring. pupus Pupus piringna geulangna.
Da piring porselen. Iya, cepet. Modal. Tak jan. Iyoy. Paket. Dek tusuk deding kuku petot. Kuku pancanaga. Cos. Modal. Tak jan. Iyoy. Maneh anjing. Ilmu dah aku bisa gimana ya mungkin gula mana? Ayah we. Bebeja ke anakna nih. Mau di mana ditundun deh. Tot. Beri tot. Kumaha? Tot. Saha? Gatot kaca anak nanti. Aisyah tak apa-apa. Kurang apal ke. Duh. Saha juragan anak juragan Bima teh? Gatot kaca. Kumaha teh juragan Bima teh? Tot. Adia tot. Hei, udah apalin ayah ditukar. Tok. Dua gan. Si itu siksa kan tuman adan. Siap. Aduh. Ya ada orang saya bejaan dong cerita tuh. Meninggalnya ngapain? Ya oke. Tadi ge terang agan. Sa juragan Anom Gatot Subroto. Oh sia, ampun. Ngareos tuh. Kurunyung deui. Buka kapok teh. Naon sia? Ari akal kok ini balik deui. Dakeung sorangan gebuk jadi handap. Gua batur. Aing lurah Tamtama Nagara Amarta. Gatot Kaca. Ieu teh lurah Manirancan. Oh sia, ampun. Kerunyung deui geus. Ngecewek deui wae tuh. Kacang jelek. Aisyah kumaha itu aya ka? Bika oces. Nepi ka oces kieu. Mai nge. Engko moal bangor, ada yang teu bangor bageur. Hatuna balik deui. Keur naon aing digubuk aya teu dipake mah tuh. Aing teh hayang jadi artis cing teh. Dayang main. Hutang pati pada pati, hutang wirang di pada wirang. Neuh atuh meuli boga hutang. Hai sia, ampun. Kawak aja geus. Mati itu. Teuing kitu lah. Anjir salah dulu euy. Duh, kalah beki kan. Kalah biji. Hei, sia. Aduh. Mulai rewas aja salah cicing aing. Meninggal nyapa teh. Pas ditepo dudungan. Lamun sia wani jeung aing hanya gelut. Lan Sok wani aing jeung aing gelut. hari agana ngajak gelut ka abdi. Wah, kita agan ngajak kita tadi ge. Mana sul Gatot Kaca teh? Cek sa, Cek sila bala. kitu Semuhun. Mana Gatot Kaca teh cenah? Wah. Bepenteng Nagara Amarta teh pikeun ka aing. cek sa. Cek si ieu. Mana cek Gatot Kaca nu leutik sabelah ceulina. Cek sa sanes abdi ganteng si eta teh demi Allah takan. Abdi mah henteu. Sasya, ampun. Geus lumpat deui wae tuh. Mun ngerunyung we rampok udah. Nyumput. Nah, pilah wae dinya. Nepi na teuing kita. Rampok udah teman. Waduh, dihianati tuh. Bener. Ai siap enak dong situ. Kumaha aing mah. Sok agan nepi ka mana? Lawan aing da bala. Sae mangalah duit ka mana nya? Sok siap. Awas agan. Sok. Sanes bade ngalawan kadunungan ieu mah nya da pedah we di piwarang ku agan. Masya. Ulan masya. Sae mangawas gan.
awas kan sekarang sia dilewas aing dah ada ulah kitu euy dilewas ulah cenah nonton baol sia aduh ampun agan ampun abdi mah cengiringan teu demelon teu letik sabola ceuleuh kau pintu no ya wes wes cik aya kitu dunungan aing deh. oh ya sap iya wes iya wes sampai iya wes iya wes cik Saktilatnya ulah Aduh temut hampura deng goblok sih. Hampura teh teh sudah. wah pas saya dewe kateungeul Hampura moal. cek Hampura sih goblok sih lah, sia mah kitulah. Teu lucu heureuina goblok sih lah. Hampura atong beli kitu nya Pak datang beli hampura ceurik geus setan sia. Yang dileleskeun mah ku aing. Teu da wala beli mah heureuy, da wala heureuy. Ieu. Sia mah teu neuleuh goblok. Mana teh? Ayo. maju akan sok wes iya Pancabraja wes busak tuh musik siap di Kumahatot Pancabraja Timbalan halus kurang syah kurang balik gitu di Kumahatot Pancabraja Pancamarga nanaonan eta ku sia dijawab dari Jawa Bae tuh ketinggal gitu kemana wite salira edan sia bisa neuleuh goblok bisa ngebedakeun kakahalangan ku Kang Jirama urang sia Udang sia onyong. siap Bina teh sia teh nurut ka aing. Jadi we juragan anu make Pancabraja. dicarek tadi Bina teh sia teh ajian teh aing bae sieun. Nyaho sia teh ajian teh aing. sa cik sa api-apina urang sia urang Nya di titah hudang-hudang abdi. edan tot anjir adi aing aduh kieu teuing mah adi aing Mickey Mouse sih kumaha teh pae-pae heuh si Boboy edan sia Naon edan? dek naon sia ka sawarga teh Aya peryogi we agan. naon sia boga bakal naon ka sawarga teh aya sangu pulut sangu goreng Sawo goreng di mana? Di dia mau anu nyawa goreng. Aya wanu hat mampang nyangukeun dia. kenap deui aya nasi dus Dina hajat biasana we kitu sangu goreng da wala. Dina hajat teh mah lain. lain pop Atuh nasi dus atuh. can Lain ge lapar. Kayak tenang kan barang geus dibayar pan urang teh. Keun bae dewek mah itu mah heureuy. Kitu oge lamun ngarti. beda lapar dan dari dok jajan necul tabeuheun tuh kurang ajar sakablek naon sarik init ka sawarga teh cik lawan aing nu bener
kumaha lawan aing nu bener. Nya abdi ngalawan kadunungan teu kumawan tun teuing kita ngenangtang tadi gagan bajar teh agan jeung ceulihna Aing siapa goblok ceuli deui nya atuh aya agan gablek gawe sawarga teh agan teh hariwang ka abdi hariwang teu aing mah ieu mah bilih agan hariwang sakieu we teh abdi magan naon abdi mah gaduh sakieu we naon lulus kena ulah aduh ya beres ya aku mendukungmu sakieu we teh abdi naon lales agan naon Kang ari aka nanaonan jelema gede labuh ngampul aing sia teh manyang nu ngampul nangan saurangan dadalang na kokodna dua dadalang teh genep edan silaula urang aja leles agan tebak ieu teh adi aing waduh udah pindah teuing sia bima macem-macem ka adi aing nanaonna jijing bae da leles ieu darasyak wae karesa nanaonan sia wah nanaonan jemel gini udah pindah teuing sia teh waduh ngelegegi karesa adi aing gendut tong kitu sih tak kadungan bae da leuleus goblok kitu teh bebeakan gitu ada siapa cager gede goblok karasa juragan bima aing lulus bot lulus tuang heula tuh karasa cacakan adina komo aing lanceukna tadi teh aing teh itu nyamar kamu naik nyawa mah maneh teh mulai si adi nyamar ngan dirubah-rubah nepi ka ayeuna sok bayarkeun ampun kudu kitu atuh ampun beuwirna kenyang ku aing cenah iya ana teh bina teuing dah lebok dah adi aing tak adi aing mendukung atuh aing mah tadi ge percaya aing deula ulan percaya aing udah percaya mun teh tadi atuh adi aing cacak adina komo aing lanceukna akan membela sepenuhnya sebagai orangnya yang tidak akan menghina ke sesuatu. Naon kamu belum? Aisyah ngomong naon? Aing itu nyaho. Nepi ka maceuh ieu sia. Sok agan percaya aing ka maneh deula manomat ulah mamawa aing deula moal agan moal abdi mah moal nyenak agan ampun para lunting mah abdi pribadi ka sawarga cageurkeun aing deula ulah tong ini atap cerah ulah cinyah ka aing aya kasihan ulah si deula bahaya si teh da teh nyaha si teh ka aing cageurkeun aing ulah please deula jangan dicageurkeun deula aku memohon dengan sepenuh hati gede pada duit sia nu nginyeum beli ka aing bakal gente cageurkeun aing deula teu bisa jangan dicageurkeun deula aku takut nya atuh aya agan bade mah deula damang agan dawala nyumput abdi agan kesangka siraula tetepun adi baik lamun sia bener-bener rek kasawarga ngan kade ulah mawa aing moal agan moal obat pun adi haneng sia lanceukna teh
Simuhun cik aing leleskeun da abdi mah heureuy agan pun agan demi Allah agan abdi mah heureuy agan nyolong serangan penginten agan abdi gaduh ieu grup calung baik usia tuluikeun perjuangan sia aing rek balik saya agan mangga kalau umat pula mau menaker amarta pribadi we sia semohon ini aing balik saya mangga cagerkeun anak aing dulu usia saya mangga woi macem-macem ka di aing Waduh. bina-bina teuing eueuh jelema anak kitu aing atuh aing mah jago anak ieu aing mah Lontong kosong sih. urang juragan Bima ka maneh tuluikeun perjuangan sia namun bener-bener sia rek kasih warga money changer Hey. mana loka lain money changer kumaha sia we aing rek balik cagerkeun anak kucing anak aing urang gaca-gaca ampun da wala lain sila wala tapi aing sia mah elehan ya Dihina. naon si sekali beda wala naon Baca dihina. beda kesempatan aing naon supaya Gatot Kaca sieunin ku aing maksudna aing nu sila aing nu nyagerkeun aing nu ngomongna mong aing si wala sekali beda wala Baca dihina batur. aing di sini hina wae da wala mung aing dihina ku juragan anom teh mung mana masuk di paket tebal lagi mau sekali da wala sekali please da wala sekali please da wala tuh please da wala sekali da wala tuh abdi nyemah tuh aduh nyemah nyemah maka Allah lain kepada jelema kepada makhluk musrik di tengarana bener da wala mau nyemah teu ka maneh aing da wala please da wala Atau nya kata da walanya mau aduh da wala utang da digaplok sia ku aing tuh setik setik hal atuh kan hal iya beres itu atuh kade. gaca-gaca mana orang siang renungan denungan bina teuing sia teh mana teh nyaho yen ilmu teh ti aing di mana sia ti aing cing sok cagerkeun aing bener awas ya tempo lamun maneh teu apa kana ilmu aing Gatot Kaca cager cager anjeun Gatot Kaca cager Gatot Kaca cager edon eta ilmu ngaranna atuh kitu atuh siap bina-bina teuing karasa cacak adina komo aing lanceukna bina-bina teuing teu percaya aing kemana cebot dan teu percaya aduh bina-bina teuing sok lamun kitu leleskeun aing ya kan leleskeun aing kemana bener yang leles ya kurang ajar ke si kedeung awas ya Gatot Kaca leles maneh kudu leles